Di mana, Mang? Tas kurang kuriling urang teh euy. Kuring yang naon? Kamari urang teh euy. Menang surat panggilan. Menang surat panggilan Di saha? di pengadilan urang teh. Surat panggilan. Biasa aya masalah lah keluarga. Heeh. Aya masalah jeung keluarga euy urang teh. Oh, diberi surat jadi tuh. Geus urang teh sidang ka ditu, kita sidang. Jadi itu teh diberi surat gitu. Ka dieu. Nah, itu diberi suratnya. Kumang geus dibales. Teu dibales kan urang mah. Kita datang ukur surat undangan. Aya surat Heeh. di mana-mana kudu dibales di kumang. Zaman baheula berkirim surat, lamun aya surat kurang teh kudu dibales. Henteu eta mah teu ditah dieuweus, ditah dibalas kan urang eta mah sebuah undangan urang kita sidang ka ditu, urang teh sidang init ka ditu. Undangan. Nah Kawin di ditu. lain kawin. Eta undangan naon? Sundatan. Lain, ieu mah rek sidang, urang sidang. Kan aya masalah keluarga urang teh. Eta naon eta? Kapan ieu teh? Kunci-kunci da. Ceuk. Itu na cek jaksana titah mawa saksi kunci. Ya urang geus meunang kuncina mah yo. Tah. Ya bisa aya tang aya, bisa butuh. Ya palu aya urang mah ya. Titah mawa saksi kunci ya kakara meunang kuncina wungkul. Urang kamari ku. Itu titah mawa ieu. Saksi kunci. Heeh. Dan bisa aya kakurangan tatang mawa palu aya. Yo, urang. Mawa urang saksi kunci. Kapan ku itu kita mau saksi kunci urang teh. Da kamari teh balik deui ka dieu teu mawana naon. Ayeuna teh mau saksi kunci urang mawa ye. Nah, bisa butuh ke dieu aya ieu ye. Jadi komplit urang lah. Padahal mah geus sebikeun ka ditu atuh. Tah kitu si kunci. Kapan arek isuk meureun ka ditu deui urang. Lieur. Ayeuna balik di ka ditu mau anu kieu. Kalau dicarekan keteku jaksa kusaha nyamuah kan kita mawana ge saksi kunci. Maksud saksi kunci teh lain kunci nu karari ye. Lain tuh kunci ieu mah emangna ditu teh arek menerkeun motor mobil lain jelema atuh anu apaleun kajadianana. Aduh. Berarti ya salah euy. Tapi bisi terpercaya cobaan we isukan itu bawa ieu da kurang kita mau lagi saksi kunci cobaan we tah ieu paling nepi ka ditu teh paling bletakeun ngono bro. Tah ieu kunci paling kita sarangap cetrot gitu keteh tah komo aya ieu mah ngeunah sarangap keteh keteh kitu erek jong kumaha tuh maksudna lain kunci nu karari jelema jalma nu apaleun kajadianana harita keneh teh apal lain kunci atuh salah atunya mau kunci lieur